Tah, gitu tadi teh caritana teh. Oh. Hmm. Teteh Mike jadi dokter. Dokter. Telebok are yang waras mah. Lebok kubat teh. Bener mulai pasien ka maneh mah. Awas yak emang negara ring ku aing suntik bola. Ma, teh suntik mah. Kunaon ieu maneh omongan ngaheureun lanceuk maneh we. Cita-cita emak jadi naon, Mak? Jadi emak lah. Emak mah geus kolot kesebutanna. Emak mah geus teu boga cita-cita ais ujang. Terus? Berarti emak tinggal ngadegun ajal menjemput emak we nya. Ke warisan Jang Udin, Idin, si Ros. Dijaga teh ngomong. Udin dan Idin selamanya. Kayak gas gedeng ke bagian 2. Udin jeung Idin mah menang warisanna tanah 1 hektar kana nu tukang tuh. Mana mun seutik nya sing bersyukur we lah. Sok ayeuna mah cita-cita maraneh naon heula? Kumaha cita-cita teh mak? Pae. Kumaha tuh? Kumaha ieu aing teu boga cita-cita. Sok dipikir deui cita-cita maneh naon. Admin slot jeung artis bok. Sia ulah tolol dusun eta mah. Terus? Jujur nu masih begitu najis teuing. Mali, lega nu maneh? Embung. Pasti maneh jadi dokter kandungan. Lain geus cicing teu apal mah deh. Idin, lega nu maneh? Embung aerah. Gawe gege da apal. Tuh saera dulu nu aing tah. Wah, mirip MS Breu. Nya tuh emang mirip. Lonte. Sok natuna nu maneh? Guru. Selamat isuk ibu. Alus, sok dariuk. Tugas geus kerjakeun can. Sok kaharep saurang-saurang. Terangkeun cita-citana.